Jang. Tah, ya teh kebon bapak kabeh tuh kaditu. Tah, ku bapak ayeuna diajak ke kebon teh kudu apa? Da isukan teh bapak teh ayeuna teh usaha teh ya. Jang saha ari lain jang anak mah, isukan mah jang maneh. Nah, jadi kudu apalnya. Kalau itu lega nang tawing pokoknya mah beak 7 turunan. Ya tangkal kalapa teh ku baceung bae atuh aing mah ieu teh ya. Rujit pisan, rajeun keur mahal eueuh buahan. Ya bapak ek nitah heula pang meulikeun udud ya nya. Ka warung. Jik nya. Tade di jalana nya. Lieur aing ber yakin aing ieu ya. Tapi di jalan tumpang kan ieu ber balik ieu. Kurang keneh ieu teh euy. Nangan satu bujang modal ya nangan. Atuh ieu. Masih kurang. Oh itu budak letik ber tuh. Mana? Oh. Ngagigiwing duit cang palak ber. Ayo. Hai, kemana dia? Ewak ya. Mana duitnya mana? Kemana ya? Uang kuliah tak? Rokok? Yang bapak? Jul, apa? Bakalan ewak. Kabur budak. Udah ber, udah. Udah. Ewak. Wanita bawa. Dia kan bocil duitnya ya. Wanita ber. Lumayan cul, hasil cul. Wah, beda ke bapak. Jul, penting mah duit cul. Ya ber ya apa? Iya, ayo. Menang lagi. Ampo beak monyet ieu teh. Curik. Kunaon ieu anak urang curik? Dipalak. Saha eta nu wani anak urang? Budak sengklek itu. Oh, cuang diuruskeun ku bapak, ayo. Ngeuna ber, ngeuna. Ngeuna nya ngeuna. Sia malak anak aing wawanianan. Saha maneh saha? Aing pakadus. Heeh, sia teh sing eling. Pakadus. Bawa duit anak aing tadi. Pakai beli minuman eta. Pakai beli minuman ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Untuk kesak. Ayolah, ayo. Bagian orang ya. Aing geus ripuh ya. Anjing itu kurang atuh aya dieu wah. Wah, kumaha tuh ieu nya? Aya duit teh. Ada urang eueuh kumaha tuh ieu? Aduh, Nanggung ya judulna ieu mah ya. can naik keneh wae ya. Heeh, pan. Mah tuh nya. Nanya ya. Wah, nu liwat itu palakeun ya. Engke lah mun aya nu lewat cang palak teuh nya. Gampang lah, ayo. Pusing lah salah sage. Bisa. Adi heula. Kumaha? Adi ya. Naon a? Iya liwat ke wilayah aing nih, mah ieu kudu aya masukan lah ieu ka dieu ka aing ya. Apal maneh ieu wilayah saha? Hah? Abi, Aing nu nyekelna aing keur mabok ya anjing ya kurang aing ya minta aing keur mabok. abi teu nyenak artis a. Lah waduh lah anjing teh. Bener a. Heeh, tah hayang dikumaha ieu. Atuh abi beda we heula nyenak artis lah di bumi. Heeh sok kuat ku aing daguan di dieu. Kayak di abi nya. Tong lila. Heeh. Heeh sok. Punten a, we heula nya. Awas ya teh ka dieu ku aing. Beak. Aing dipalak euy ku barudak. Aing ngundang ngeluarkeun duit malah aing ngalapor ka Pakadus lah. Punten, Mbak. Mangga. Maha? Abi pas kurang karuan anu malah. Pak, bener. Oh, bos tadi barudak. Duaan. Asaha. Bisa tuh aing campurkan. Heeh, yun ieu ongakna euy. Sampurkeun Pak, cuma. Dari itu Pak. Nah, itu Pak. Geus tenang ku ini sikat. Marane. Nah, aya Pakadus ieu kumaha urusanna ka dieu Pakadus? Sia teh hirup teh kitu we jeung kitu. Naon hayu we ngarasakeun lembur. Sia teh urusan kaidengan teu malikir. Sakali-kali mah teu aing bere pelajaran gracia dia narangtung.
Bagus palak itu kan. Kalau sampai talah cuma aing ngek tadi. Wah, sia teh lah. Tah rasakeun lah pengaruh malah ka aing tuh dah hakan dah. Balik orang mah.